Tek, tek, ulin yuk. Tek. Assalamualaikum, Cok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngalah jambu, deh. Bukan itu. Moga ini mau pendek dulu, Bah. Ada cuma dulu sementara asem ya yang di jambu. Yuk. Lain, iya, buka motor anyar deh, Wah. Itu yang mana ya? Panjang banget Kak. Sama di mana wae? Ya bener emang lagi bosnya. Ayo guys. Ayo. Duh, sila tangan sih selutnya. Seru lah. Tangan dia sila we. Ada orang gak ya? Siya, yang boleh lalabanya yang Dek, kalau iya, Mana jambu nasi mah? iya tangkal nggak? Oh iya. Ini bukan ini. Kaju nama loba iya kaju nama. Yang namanya daun adol. Ayo malah gas. Ini yang kita kan ada. Kalau Asia. Lampu kedeng bang. Ah, ini kan. Ah, lagi jambu nak. Yang jambu nak. Nggak buluk-buluk bae jelema. Oh, jelema. Kau lagi. Len jambu lagi. Lah aing kadung kan di capek awak. Mang jambu mereka. Nah, jambu kedua. Menyai diseruakan yang mang jambu sih ngontas. Oh, itu tuh si selutuh. Ngan gawean ayo mesti lawe dah. Tuh. Ayo. Halo guys, Kembali lagi ya. Nang nasi amat doh. Resep juga nang alagai. Itu capek gitu ngarit lu. Nyawanya. Lun, kira meli motor dek kasih meli deui itu di mah. Sabar wedak dek kayak meuli motor ieu. Ai kitu ribu. Si anu ribu koplok. Selamat mengesri, selut ganteng. Dadah. Marantong sih gitu doh. Geus lah aing balik. Kan tengkulak heula aing ah. Assalamualaikum. Salam. Kenaon, Jang? Kena sok meulian ke bawa. Aiker ayam Jang otok meuli. Itu kunaon, Jang? Iya, Wak. Urang rek ngajual ke bawa si takut. Di mana kebona, Jang? Itu di kandang kene, Wak. Nu bener geus beda ka kolot, Jang. Geus, Wak. Aju iraha nu jual na, Jang. Mun bisa mah buru-buru ya, Wak. Ieu bae, Jang. Aya namanya Papayo. Tuker bae kumaha, Jang? Naon, Wak? Ieu mah yang motor Ya ieu. motor ujang. Oh, gampang. Ayeuna kumaha jeung ninit ta, Jang, dituker. Atuh embung wae jeung ninit mah. Embung. Motor, Wak. Iya, Jang. Ayeuna Bapak boga ye nya dengekeun. Bapak engke nya, ke Bapak cokot, Jang. Duh, nyokot naon ieu jelema? Tah, Jang. Mendinganan si takut macam iya, Jang. Ya, ku bapaknya diberenya kau ujang, hayang motor mah. Ulah ngajual kebo, ngajual ieu ge ujang kabeuli, Jang. Kumaha? Eta naon, Wak? Iya teh, awi nu ieu disebutna pati lele, Jang ya. Tah ieu ge sarua, Jang, pati lele. Nu balai gue, Wak, kebo dituker jeung awi. Lain sembarangan, awi oge nya. Banyol wae, Wak, ieu seubeuh di ledekan lae ku budak, Wak. Ayeuna kieu, Cep. Eta kebo nu sabenerna rek dijual sabaraha.
Atuh asal kebeli motor we wa. Nah, ayeuna kieu bae atuh Ceng nya. Yo. Ku uak ayeuna ai hayang motor wae mah dituker jeung awe embung, tah ayeuna mah kumaha lamun gutuk jeung uak. Butuh kumaha we? Atuh gutuk bublek bae urang. Ti Acep ulah nambah, ti uak ulah nambah. Ngeun eta kebong geus serius encan ka Bapa Acep geus bebeja encan. Geus wa. Nah, kieu nya, pan uak teh motor mah loba. Ya, ngeun ieu tah paranti uak ye. Ai Acep hayang tuker mah nya, hayang motor mah. Tah eta tah Cep tah motorna tah. Ieu wa. Ieu ye si Bangbrang Cep ye oge ye, kieu-kieu ge ye. Kumaha ye? Kumaha ye Cep? Atuh heuh wa ieu mah. Bogoh henteu ieu. Boh wa. Bogoh. Halus wa motor nama ieu. Aku udah bari ceklan bae, geuning. Bisi ruksak ieu motor aing. Geus wa dah urang tuker wae cocok ieu wa. Cocok ayeuna Cep. Cocok wa. Geus serius geus bebeja ka Bapa. Geus wa. Nah, geus bebeja ka Bapa, paeng ke mah bawa ku Acepnya ka Bapa ngeun meureunan pelawak ayeuna nya. Heuh wa. Da meureunan ieu kudu ngadatangan heula ka Bapa. Engke sekalian bawa ieu motornya. Heuh, siap. Gitu. Ai tapi geus seriusnya. Serius wa. Heeh, geus serius mah. Karena kira urang. Atuh ke bae. Hayang namasa ieu gitu. Buru-buru ieu. Buru-buru heeh geus bawa bae engke mah nya ku Acep teh. Ieu bejakeun ka Bapa engke nya. Pak, tah Acep geus mawa motor. Tah ieu tampulakna ayeuna ku Acep dibawa ka dieu. Gitu nya. Ku Acep dituker gitu jeung ieu motor. Gitu nya Cep. Heuh. Oke, wa dah. Oke, siap. Ayo, deal nya urangnya. Heeh, ayo. Urang geus salaman tah Cepnya. Heuh, Geus teu kasih dipulang gandeng ke Cep yo. wa siap. Wa cepet balik heula nya. Heeh, haye gara balik yo. Kan ieu motor rek dibawa moal ya Cep yo. Loh wa kawar bebeja heula ka Bapak Pana Cep. Oh, atuh gara bebeja heula nya ka ira-iraha meureunan urang bareng nya Cep nya ka ditu ka Bapak Acep urang ngomong sing benernya. Da Bapak ieu rada can kaya ka Acep bisi ngawadul. Henteu wa. Engke kebo eueuh, motor Bapak eueuh dibawa ku Acep diruksakeun ke deh. Wa pan Kumaha, jabul. Oh, kitu nya. Bisi ngajabul ka Bapak engke. Wa. Heeh, mau ngajabul mangga sayo urang siap nya. Heuh. Heeh, jom. Balik heula wa. Heeh, haye geura. Ripu amat yang ngojek jaba panas kieu can menang sewa di tadi. Si nu agung. Mang, ngojek Alhamdulillah. Hayu Mang, ka mana ieu? Ka mana ngojekna? ka Pak Tangkil. Ka Cepak Tangkil. Ah, Siap, siap. ayo. Digas pokona mah ayeuna ge, ayo, siap. Oke deh. Kedeung heula ieu waka naik, bara duit heula ieu. Atuh ka Cepak Tangkil biasa berapa, Mang? 30 dah. Mahal teuing, Mang. 20 lah. Alah geus lah, pangrarisan we hayu, geus naik. Jadinya 20 nya. Jadi Siap, geus siap, siap. sok naik kan. Lumayan lah, ajeun. Najan oro ge pin bae lah. Iya belok Kang. Oh iya. Oh, di dia, Mang. Di dia Di dia. sampai ya. Sampai Ngelawakan nyampe Mang. Mana ke duitna? Aduh, duitnya. 20. Hiji, dua. 20 Mang lain cobaan. Pan mamang ge naik sebagian itu naik. Astagfirullah nu 20 kan. dirasa. Lamun abdi doang sekarang 20. Pan mamang naik jadi cobaan. Pan perjanjian lagi 20 Mang lain cobaan. Pan mamang naik gitu. Astagfirullah. Geus cobaan we. Ya Allah bener dasar. Kalau dina alamat sama ieu ieu mana ieu? Yang harus ke jalan. Set, bertanya aja. Oh, motor ini deh. Mau salah. Assalamualaikum. Kaji. Ji. Hei, salam. Yuk kade. Ya, siap Haji. Yuk deh. Biak 20 ribuan kaji dengan kaji. Di mana gitu tadi nah? Aku tiri itu di Lebak. Lain eta kopi. Aduh, tolong gitu kaji. Enggak jok deh eta. Mau bener. Aduh, kemana ya cenah pembantu? Wah, ini kajinya. Hei,
Misalnya dia bayar iya mah. Pindah dia bayar dengan nani maka dia abis di ditu kaji yo. Oh neangan si tetangga di ditu cina. Mang pan terus dijual cina terus pindah kaji mah gitu. Oh gitu bener siapa. Alhamdulillah Mang Jabul imam abi mahnya. Di dia itu bukan malah ayat di Kampung Curug, di Cipayung ya, di Cisaranten, Wadag bukan nama. Sebenarnya emang lagi maju kaji teh maju mau gitu. Jadi tangkulap dulu maju pokoknya mah. Bubuh lo dong istri po aji. Oh dengan anak tuh, kedeng. Haji mahnya kopi celong. Saya wah haji. Aduh. Kurang sabar ngobrol lainnya. Atuh siap haji. Gitu dah. Lain ngomong-ngomong boga bensin tuh. Bensin ayo haji. Ayo tenang. Saya Tukang musik belut mah. Iya. Rokok nak haji. ya naon bae rokok ieu dina. Teh bos belut nama tuhnya Bali. Saya jelema ayam mah amis. Lain ngomong-ngomong aya naon ieu? Ya abdi kajinya. Hmm. Ai pokna cik dengaran apa majikan kieu. Kang. Lamun akang gitu bae cenanya kenal poe pagawean teh musik belut. Cenah. Kami mana poeana bae gitu na ka kota. Gitu cuma majikan. Aci abdi ka kota maksudna kumaha gitu keneng. Itu cenah nek digawe. Tapi itu kaji, kacaunya, namun nepi ka ditinggal ke kota. Aduh, lain kacau-kacau deui eta Mang Jabul ngarang-ngarang geus ditinggalkeun ka kota kitu mah. Puguh eta kitu kaji. Gitu deh. Ampun. Aral. Mun hideung ya nikmat ya, kaji. Lain lalagaan. Oh, Marana ieu gitu, udah Mak. kita meuli kopi yeuh. Aduh, Bae geus nu aya. lain Mang Jabul, nu sabenerna aya perlu naon ieu ka abinya. Atuh intina mah kaji kieu. Dah awal mah da ngaji milak mamual buahnya. Itu apalah kaji oge. Da belut mah itu loba, aya geus tinggal nilo lah. Menang abdi teh saminggu. Ai kitu mah meureun ayeuna mah ieu 4 kintal mah buah kudu aya ta belutnya. Atuh kasbon kaji. Kasbon. Ujung-ujung nama kasbon deui bae Atuh kitu. eta kitu tulungan we ka haji daripada ya abdi ditinggalkeun ku pamajikan ka kota. Aduh, geus ampun. Aju arek sabara duit ayeuna kasbonna ieu Mang Jabul. Atuh aya hayang nama gede nya gitu ngan ngabejakeunna kitu ka haji. Atuh aya jeung poe ayeuna ieu jempalan pamajikan lah gitu ge gocap ka haji. Tapi nya urang Ya, haji, siap. Ya. Sanoman aya tadi sasamuni rokok ya. Ya. Haji, nya ditarima ieu nuhun ieu dong ditulungan ku ka haji. Moal rupana haji kieu mah aya pamajikan moal ka kota ieu. Dari nama abdi balik ieu mawa duit gitu ka haji. Ayo bud maka haji tenang ulah sieun pokona mah 4 kintal waktu geus saya bud. Dibawa dicana ka dieu ka haji yo. Siap. Kurang kilo gitu. Lain Mang Jabul. Kumaha? Kamar ieu teh nya. Heeh. Abi aya alo Mang Jabul. Aya laki. Budakna Atuh nu tatoan. eta. Ilmu tato ilmu. Silot eta teh ka haji. Silot. Itu beneran mata haji. Nyaritakeun age ampun. Heulah, ulah nyaritakeun ka haji lah. Haji katarima kasbonana nya. Kasbon abinya haji nama abdina gancang balik ka ieu mah kitunya. Geus geus disadiakeun doang itu deh ge bajuna kana tas. Abdi katinggaleun ku anjeunna deui. Kade Ya, ampura hajinya. Yo, Assalamualaikum. Salah. Mang Jabul, ieu HP-na katinggalan rokokna ieu jeleu. Oji, pugu aduh pohonya. Saking ieu geus palang geus lieur nanya. Aja nya, yuk. Aduh, ngajabul moal ieu jelema nya. Geus dikasbonan deui bae urang. Cok, emang jago. Kebenaran arek ngajual belut. Tek. Iya. Berapa tek? Terus ulin lah. Ulin. Itu 5, ai belut 5 kilo. Ini kita jual pakai duit. Tinggal 5 kilo 20.000. Sing bener tek. 5 kilo 20. kajen nih mah. Atuh siap deh. Ayo dah. Diberi ku Mang Jabul ieu. Ornang. 20 nya. Oh, siap. Menang banyak Kiai. Ya.
Nah, alhamdulillah. Nuhun ya, Mang. Siap. Teh. Gimana pelutna? Di imah. Lima. Oh, Nah, ember di luarnya. siap. Jika dicokot tek. Oke. Oke. Nuhun, Nuhun. Jabat tangan lah, sip. Oke. Nuhun teknya. Nuhun. Jabulan cek wae main jajan ya, Pak. Main ngopi. Anjir, ya main aku untung belut 5 kilo 20.000 man. Banyak ya aing. Kasbon TK aja 50 dibeli belut lain ya 5 kilo 20. Ting ati 10 gen koin jual ke Haji. Kilo 50 dikali 5. 250 menang banyak aing. Hei. Kayaknya tuh. Wah itu tuh ini mas hetek tuh. Kebayang dah. Mana sih si hetek? Oh iya ya. Coba. Edan eta si hetek. Aing hati pujabang si bayar iku aing lut 5 kilo ti mana si hetek? Lut 5 siki. Aduh, ya aing. Atuh kat tipu ge keceren namanya ku si hetek ya. Bah, gongong eta budakeun si hetek siapa panggil si ku aing. Kena jabul aing ku si hetek. Sia. Sia. Belut 5 kilo 5 kilo. Lut kilo siki, ini kan ceritain. Siang ledek sekain siang. Siang tik. Lagi kopi itu juga. Dan kamu ada kopi, amun kata gitu. Oh. Gue kopi udah.